Sinatria nyaeta anu suping nyumpingan Gatot Kaca sajinggalan dawala. Raja Pongawa ulah kaget. Badis juga dewe kerja zaman ngora gitu tinggalna hapunten ya kaulah parantos tumorojog tanpa larapan. Oh nya tesawios mangga diantos ke diantos udah kiluan Gatot Kaca kaget nyata ningali ku kasumpingan ieu Sinatria. Punirahangan dika. Lain adenge-adenge dunungan geus guram-garam kitu sok muringkak bulu kelek dewe. Punuk Onok lain kelek ieu mah nanaon teh? bulu punakan. Raja Sinatria bagea saha salira sareng timana bade ka mana tujuan salira. Kakasih kaula nyaeta Bambang. Bambang naon ieu? Bambang naon ieu? Bambang nasi. Ade bisi Bang kali mah Gobang. Bangkong ngajak ka sawah. Wah, itu berbagi gur. Ngos ya teh nah teh ngana. Burit. Saha kakasih salira? Ngaran kaula teh nyaeta Bambang. Bambang naon? Sok. Nu inget teh kabeh. Bobo jadi Bambang Pamungkas. Bambang naon cenah Kang Ep? Ngaran kaula teh nyaeta Bambang Jaya Sakti. Oh, etas nah. Bambang Jaya Sakti. Kacirinya kabeh dari ngeteun heuh. Wah, lapur. Itu udah tidak menyimak tehnya. Karena sawerane gitu teh. Kaula Bambang Jaya Sakti kakasih. Urang mana salira? Kaula teh leresan nyeta teh patempatan hor manihor kaula teh. Hor.
Goreng geningan kitunya. Hor gitu kumaha. Hor, kumaha atuh hor. Nah, geus ada walah lo masak kenting ah. Maksad sumping ka dieu bade angkat ka mana ieu salira teh. Kaula teh nyaeta bade ngajuk-juk ka hiji patempatan anu taya sanes nyaeta tempat anu bade dijuk-juk ku kaula teh nyaeta ayana teh di Pelemuran. Dah eta Lu ya di Pelemuran. di suku gunung. Eta lemur teh malahan mah ayana teh di suku gunung. Warara as. Malah kaendahanana eta lemur teh cenah kaasrian dina lingkunganana masih kene kajaga. Endahna curcorna cai nu harera. Tutuwuhan masih kene kajaga. Nyemplok tejo. Lemur laon anu dek dijuk-juk ajeun teh. Taya sanes nyaeta lemur Tegak Gorowong Tumaritis. Oh, eta geus saya di wae. Oh, Kang, aduh, Kang. ya. Saya di wae. Geus rek ka Tumaritis di wae nu jeung gede pot. Jeung ku sohor eta teu maritis. Hebat. Bawa dek sarua deui jeung nu tadi ieu pot. Kade ah. Hah? Sing waspada kulanah. Ulah ngariwira ngabdi kan. Geus sawan. Mudah-mudahan nu ieu mah henteu teu kadinya kan. Sawan kudu tadi ge lah. Maksudna dek ka lemur Tumaritis dek naon? Kaula teh maksudnya eta bade guguru kanu namina Bapak Semar kaula teh. Beda deui mah, Kang. Oh, beda oh. Nah, usaha kan. Abdi Semarna teh yo. Ya abdi yo. Cicing teh lah. Nah, teuing ngeunaan. Oh, manglodong da ieu Semar. Komang lodong, tapi anu jadi hayang Semar. Kumaha sih? Menang kitu kumaha teu pancek ieu mah yo. Luak leok gitu. Dupi palimana tempat-tempatan eta teh kaula bade naroskeun ka salira uninga terapi teh salira. Kaula apal patempatan anu ngaran nyaeta Kampung Tegak Gorowong Tumaritis ngan wayahna. Salira boga pamaksudan rek guru nyaeta kal Semar Badranaya dina waktu ieu Semar Badranaya teh ting kumaha nasibna. Kawatos itulah melang itu. Sabab lamun anjeun hayang apal ieu anak-anakna Semar anu satukangeun kaula teh. Eta runtuyanan. Malah bieu teh geus ngalaporkeun kaula. Dah. Di Tumaritis teh keur aya kajadian nyaeta anu tamu anu datang ka Tumaritis yen nya terek meta Semar Badranaya kalayan rek dijadikeun tumal di negara eta manusia anu meta Semar. Elat dah. Tidak mau wadang. Gagabah eta manusia lamun kitu carana. Nya. Brengsek. Reka guna sika kanu rek dijadikeun guru ku kaula. Kieu we atuh ayeuna. Kaula teh saupamina dipercanten ku salira sadayana nu aya di dieu. Kaula teh kagungan nyaeta ilmu anu tiasa nyawang. Kaayaan anu can kasorang ku kaula. Maksudna urang taropong we heula ku panon batin kaula kumaha ayeuna kaayaan di negara di tempat lemur Tumaritis. Nya kulan. Cing atuh cobi lamun nyawa tiasa neropong. Pang neropongkeun malah mah abdi sakantenan bade request. Pang neropongkeun jodoh abdi di mana ya aya ieu. Ieu mangan kanu kitu geus jodoh akam mah kadoma geus. Pengen rese Kang lah. Mun bala euy. Gaing teh mun yang puas. Mangga cobi atuh. Kaula nyuhunkeun bantosan ti salira. Kek lanan. Lajeng. Ieu nyaeta Pampang Jaya Sakti. Inggih. Lajeng nyata meremkeun socana maksad noropong. Bari jeung ieu meremkeun socana maksad nyata bade noropong kayaan di Tumaritis teh ieu mangan saukur nyaeta miningan kana jati dirina. Supaya nyaeta teu katohian ku Gatot Kaca sajinggalan dawala kitu kaayaanana. Kayak urang teropong heula ku kaula. Suara naon teh euy? Suara naon sing Kang? Suara hitut gitu.
jeung jius gitu we. Suara angin. Elada. Geningan Bapak Semar teh parantos teu aya di kieuna. What? Anu bener sinatria nyarita teh. Make jeung nyarita Semar geus eueuh di kieuna anu bener ya. Ye, nu bener ya kasep-kasep udah sok ngadablong lah. Bisa dilodong ya Kabri. Dilodok meureun. Awas, ulah sok nyarita ka mana daek bisa diupat ke Kabri. Alah. Iya. Ngeus tep ulah gitu-gitu wae tep. Kaula mah sanes ngabohong. Bapak Semar teh parantos teu aya di kieuna malah mah jasadna ge ngiring teu aya. Kitu ge saupamana percaya salira ka kaula. Anu bener ieu teh bener ieu teh. Malah ku kaula katingali deui. Ieu teh katuru katutu. Bapak Semar aya nu ngancam pati ti sajabana Bapak Semar aya nu ngancam pati teh aya deui geuningan ieu teh kajahatan anu geus lumangsung. Saluareun nyaeta ti pakampungan Tumaritis. Kajahatan anu lumangsung di saluareun Tumaritis teh di mana? Di Nagara Amarta. What? Di Nagara Amarta kitu aya kajadian naon pan kaula tadi keneh ti nagara. Ti Karaton Amarta. Aya kajadian naon deui di Nagara Amarta. Layang Jamus Kalimusada pusaka lambang kagungan Nagara Amarta geus eueuh aya nu maling dina waktu ieu. What? Wah, cilaka ieu mah. Kade Kang ah. Bah. Masalah teh jadi double ieu mah ieu. Bertubi-tubinya mah. Kenyaan eta teh salira teh nyarios kitu teh nyaan ieu teh serius. Ih, keur naon? Keur kaula kudu ngabohong. Keur bang Jaya Sakti pantrang kaula kudu gede bohong. Sabab ari ngari ngabohong teh teh dosa pan meureunan. Nya teu kengeng. Keur naon kaula kudu ngabohongan kararajeun? Ngan ku kaula geus kasakuan saha anu geus maling layang Jamus Kalimusada jeung saha deui anu geus nyetanan Dasa Semar Badranaya. Ayeuna mah kieu we. Urang rengsekeun buru-buru jeung kaula dina waktu ieu. Ieu perkara supaya nyata teh rengsek. Kaula geus apal patempatan eta juring anu nyiliwiri, setan anu sumaramah kelong anu newo-newo anu geus jieun masalah di Tumaritis jeung di Nagara Amarta. Hayung ayeuna mah urang jugjug jeung kaula. Di mana patempatan juring anu nyiliwiri eta teh anu geus jieun perkara di Tumaritis jeung di Nagara Amarta teh. Ayana teh nyata di Nagara Sela Bintara. Wayahna lamun percaya jeung ka kaula tuturkeun kaula, lamun teu percaya hempek cicing we di dieu. Tapi ku kaula bakal direngsekeun ieu masalah. Ya atuh lamun kitu mah Bon. Hah? Ayo urang tuturkeun ieu satria teh Bon. Ah ulah percaya kitu wae kan ah. Capek-capek nutur-nutur nu kitu bari jeung can puguh deui kan ah. Kun eta mah karakter ropongan manehna can puguh jeung jelas jeung henteuna. Bisa tukang hipnotis gitu. Ulah kitu urang cobaannya tuturkeun heula lamun sakira-kirana manehna ngadohong naon ngabohong urang sunatan di jalan kurang. Naon esena? Hayu tuturkeun kaula dina waktu ieu. Wah, bohong kaula.
kulingan ya sapi pepetetan samia murang samia murang aing bing telan jeruk manis Puna lampana Gatot Kaca Bambang Nyata Jaya Sakti asa jinggalan dawal mangkehing mangke pakaka samper deui ayeuna nyata urang nyarioskeun kaayaan di nagara Sela Bintara Prapulodra Sakti dina waktu sieu nyata parantos kasumpingan ku Senopati alayan telami waktosna pati ieu nagara oge sumping kitu kaayaanana Sampurasun bulan Gusti Senopati mangga ieu nyangakeun bulan Gusti nyangakeun Senopati yang kadihai Semua kape hancur bulan Gusti ya diterima ku kaula kumaha hasil bulan Gusti ieu parantos aya di kaula nyaeta lambang nagara Amarta teh bulan Gusti ya syukur banyak banyak sampurasun bulan Gusti ya pati ya kadipati yang akan sembah kape atur kanyung salira bulan Gusti kumaha hasil waduh sadaya daya bulan Gusti manganya ngakeun sadaya daya bade dibeuremkeun bade dihideungkeun bade dihukum kantung oge ku salira nyangakeun kaula pasrah bulan Gusti teu hasil kangge kaula mah bulan Gusti ya kurang ajar anjeun pati ae diok bade mangga bulan Gusti jadi gagal akam jadi cari kelakang Netiwan si datang mangsa kurang kedah ngapaturan najan wegah dikantun kapaksa kedah paturai pamingka sapi kuan si paanggang kali udah najan hate pokok sono iwanu haruman Senopati kumaha hasil naon anu ditugaskeun ku kaula teh
Daya kulan Gusti kangge abdi pribadi mah hasilnya eta parantos ngengengkeun ieu geuningan anu disebat lampang kagungan negara Amarta layang jamu sekali musana tia kulan Gusti tah ieu geuning Gusti barangna teh. Syukur bagja kumanyangan kaula ngarasa bunga ngarasa bagja. Dina waktu ieu Senopati nun kana gawean jangan beudang dipercaya ku kaula keur kaula berat nyuhun berat narima keunana dina waktu ieu kana gawean jangan sakitu bener-bener ngajalankeun Senopati. Bakal ditaekeun ku kaula bakal ditaekeun gaji anjeun Senopati na waktu nawis kumanya masa kemari nuhun Senopati nuhun ieu cita-cita kaula nu kahiji geus aya nyata geus hasil nuhun dek disimpen ku kaula diamankeun heula kulana. Ayeuna kaula dek nanya nyata ka pati kaula kumaha anjeun geus hasil Beres tugasnya kulan. Maihan Semar kalayan dibawa ka dieu bugang ngaku anjeun mana anjeun hasilna pati hae Mana beres tugasnya. waduh kulan Gusti sadaya-daya nyangakeun Make aduh. nyangakeun beung teuk-teukeun suku rohkeun kulan Gusti bade disiksik didamel kunyit dicacak diwalang-walang nyangakeun gagal kaula Gusti ngajalankeun pancen teh bangsat sia nepi ka teu bisa ngajalankeun tibang kitu oge masa ku kabina-bina teuing maneh teh nepi ka era pisan pan maneh teh pangkat teh pati daya kulan Gusti. Aduh pati piraku maneh teh era pati ku gawena Senopati ari jeung lamun segudak kana kaberat pagawean mah berat kana si Senopati tibatan maneh sok sanajan maneh geus gagal kana pancen anu dipancetkeun ku kaula bakal mere kene pangampura ka anjeun bakal mere pangampura daya kulan Gusti bingah kangge kaula masih keneh di pasian pangampura ku salira ngan wayahna gaji anu bulan ayeuna maneh moal narima gaji hae nomok atuh. aduh jadi wayahna we dikaspon ka Kiadi Mulai jang papajar atuh. sorry Tadi tukang loba itu. sorry deh moal mau dibere kasbonna Makanya rek papajar itu. pon Kiadi sagedeung di detrek papajar Kiadi kasbon we atuh karak 1 juta mah Ngecelok. moal gue mah masih kene nyeri hate nu tadi teh ya Mimiti. teu beda tina salah ngomong nepi ka kitu nepi ka nyarekan barang nyeta aya dina satengahing obrolan sapraptane pun ieu Bambang Jaya Sakti Gatot Kaca sajinga sampun dumugi ka ieu karaton wangsadana wae ulah kaget dia kaula bagiakeun ku Raden saha itu nu datang ulah saha nu datang we waduh buah-buah Kiadi eta teh nyaeta patugas di negara Amarta ulah wakas udon bagiakeun ieu kaula ku Araranjeun Wangsadenawa
Ya, kadieu. Bener.